Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Brad, aceng mah mending geus sabar sih ya, Brad, geus cangkel ngadaguan tahun baru, Brad. Ini kos budak anjir ieu saroceng. Atuh ceng da bakalan ieu teu kudu di dagoan da bakalan datang tahun baru bakal. Wadih. Tapi kan, Brad, hari tahun baru mah cenah nu tahun-tahun ka tukang teh, Brad. Tahun ka hareup mah sing leuwih hade, Brad. Heeh, atuh. Eta bener. Ah, berarti, Brad, pemajikannya kudu barunya, Brad. Nah, situ jadi leos ka pamajikan nih saroceng teh omongeun anjir. Ceng, ya. Ulah luluasan sih teh. Ya, engke teh nya lamun maneh boga pola pikir jiga kieu. Engke teh batur mah nya riweuh. Nyareuneut kembang api tahun baru teh. Si laing mah anjir riweuh anjir di dapur. Pamajikan tah ngalung-ngalungkeun piring anjir, ngalung-ngalungkeun katel, panci anjir. Ya, daripada mikiran pemajikan anyar nya ulah luluasan. Aing gitu wani sih teh. Tapi kan sarua rame, Brad. Anjing sarua rame. Eta kumaha lamun misalkan panci atau katel kana tarang ceng. Ya, cek aing mah daripada mikiran pemajikan anyar mah mending ge baju anyar. Baju Tapi iya, Brad. Oh, tahun baru kudu make baju anyar kamonesan. Edisi terbaru cek di kana karanjang koneng saroceng. Oh, Tah didinya. Ya. aceng gak arek atuh, Brad, ah. Nyaho, atuh wajib anyar tahun baru make baju baru. Khususnya mah di kamonesan ya guys ya. Oke cek tah. Bener tuh ceng. Ha bisa wae iya ya anyar ya. Baju baru. Belum tahun baruan euy ka mana euy kos enak euy. Ah orang naik di imah we Brad ah moal liliaran. Oh uguh. Urangnya kahayang mah euy dahar gitu di luar tah mau keluarga. Pipan budak leutik keneh euy. Ora asup angin geuning budak mah. Atuh pira kadar dahar di luar Brad. Atuh ajak we budak atuh ngan ulah jauh teuing ulah nepi ka diburuan. Oh di atawe di emper. Naon hesena? Di emperna teras. Heeh. Anjing. Ka rumah makan maksudnya anjir keluar ka itu ka rumah makan Padang ke atau misalkan ka rumah makan Sunda sih teh. Ka rumah makan kos. Lain maksudnya di luar di buruan. Lain di halaman anjir. Iya ya wae ieu. Atuh ai kitu mah Brad. Sarua kosim ge hayang dahar di rumah makan mah. Nya heueuh atuh meujeuna tahun baruan batur ge kalaluar arulin. Kosim mah da can pernah dahar di rumah makan teh Atuh da cek batur biasa-biasanya di rumah makan cenah pelayananana. Kosim mah hayang anu ekstra ningan Brad pelayananana teh jadi kosim teh sebagai pelanggan sebagai pembeli dijadikan raja gitu. Dahar dihuapan ku pelayan teh ningan. Gitu tadi eueutan. Nya. Nah anu kitu kosim mah. Boa ebah. Please kos ya. Sia lamun misalkan hayang jiga kitu lain ka rumah makan. Ka rumah sakit kos. Dijamin anjir dihuapan di rumah sakit ya guys ya. Maneh hayang dahar dihuapan. Hayang nginum pasti di inuman. Hayang si banget ya di si bangetan di rumah sakit mah. Ya, bahkan lamun di si laing tirisnya di rumah sakit mah diboehan maneh anjir ku suster. Ya guys ya. Kagok anjing ngajokok edan ieu mah. Di kosim maot. Ya heeh anjir. Mending kayak gitu anjir lah pusingkeun wae sia mah anjir. Ha bisa wae ya anjir. Impusan peot ya. Brad, anu jualan kembang api nu komplit, Brad. Di belah mananya, Brad? Naon yang tahun baruan. Nya, Brad. Atuh loba, Ceng. Jalan ge ayeuna geus loba nu daragang sih. Aceng tadi, Brad, neneangan di taman ge teu manggih di pasar harianeun, Brad. Aya Ceng neangan nu kumaha nya kita sana. Anu HDB, Brad, gini, Brad. Anu ngepeur asapna teh, Brad. Warna-warni di luhur teh, Brad. Heueuh aya loba, Ceng. Aya. Teu manggih, Brad. Teu manggih kumaha aya Ceng. Kapan Aceng mah, Brad?
hayang petasanan teh gini Brad, anu aya volume na Brad. Nah, volume na. Nya kapan sok ngejat gini Brad, duar lamun 25 kali meureun Brad. Aceng mah hayang nu make volume bisa di launan, bisa ditarikan, jadi dor Itu berat anjing nya ada sound system maksudnya pan ieu mah air mancur setiap petasan ceng ya omongan saroceng iya anjing ha bisa wae ya petasan bebet ya Brad, tahun baru ayeuna diundur mah nya euy. piraku saremo make jeung aya diunur sih teh ya mun aing nu gablek kalenderna tah ku aing ke diunurkeun masalahna naon maneh make jeung nanyakeun unur sagala Lain naon Brad, bisi hanes urang ke geus muncit embe rek kambing guling nih tadi ya lamun rek kambing guling mah mencit oge atuh mencit kambing teh lain mencit embe ai maneh heuh nya Brad. Cakrak. Lah terus kumaha masalahna? Bisa diundur Brad. Atau jadi mubah maksudnya etanya? Heuh tuh. Ini. Ya wae saremo ini. Ha bisa wae ya tambang dadung ya. Brad, kapan samingguan di teh Brad, tahun baru 2025 gini Brad. Terus rencana si Brad jeung kamonesan arek kamarana Brad, arulina Brad. Moal ceng. Rek di dia we orang mah. Di dinya rek kemana? Aceng ari kamonesan arek di Lalembur mah Brad. Nyambut tahun baru nak. Aceng miluan di dieu meureun Brad. Nyoh, atuh rek naon anjir usum hujan ceng. Ya tong liliaran lah. Steka laut bisi rob. Bener teh. Ayeuna ka gunung leueur di kota banjir. Geus caricing di imah lah tahun baru ayeuna. Orang kamonesan moal ka mamana ngan arek nyieun kambing guling. Wih, mantap Brad. Oh, atuh tahun kali bener teu taraunggal poe. Nya, Nya Brad, aceng rek miluan udunan malah mah Brad. Ari kamonesan arek kambing guling mah. nya atuh arudunan atuh situ biraku teh udunan yang gratis we nya guys ya. Anjing rek udunan naon? Aceng mah bantal. Jeung salimut. Naon si teh saroceng? Make jeung udunan bantal. Rek ngadon molor di dia. Kapan guling nama geus aya ieu Brad di kamonesan. La ilaha illallah. Ampun ting serempag deui wae saroceng. Kambing guling. Lain guguling. Kambing guling, ceng. Kambing guling, kambing nya dibakar tapi weteuh henteu dicacagan. Weteuh guluntungan. Diguling-guling ngebakarna. Maksudna eta kambing guling. Lain guguling saroceng. Ripuh ai saroceng ieu. Ha bisa wae ieu ya anjir ya areng batok ya. Lamun dikeluarkeun duit pesangona sabaraha nya cairna? Taralila biasana mah bisa minggu ge sok cair biasana mah. Si Amang keluar deh. Henteu, Saha atuh? bibi. Ai bibi gawe di mana? Jeung keluar sagala pan gawe ge henteu. Tadi kalau tina grup WA. Keluarkeun dina grup WA cenah ieu ngaharapkeun pesangon cenah. Anjir parah euy aing serempag deui wae anjir. Heuh, pokona lamun cair engke ek ditraktiran age. Hayang naon ge sok lah. Lain ai bapak aja teh gering naon jay? Alhamdulillah mang kencing batu. Alhamdulillah cenah ieu. Budak. Maneh mah budak doraka. Kieu tah anjir. Bapak kencing batu alhamdulillah cenah. Kan gering jay kencing batu teh jay. Alhamdulillah ti mana hordeng ai maneh. Ya alhamdulillah tuh mang, bapak aja jadi bandar batu, aja loba duit, sok amang ke ditraktir jajan mah. Bayangkun sekali nang ngompol bapak aja, baru menang seberak kibik mah. Kan anu teu nyaho teh mang,
Eta bijilna batu koral apa batu etanya pondasi? Batu ali. Tah jang neke budak nu durhaka anjir. Parah anjir ieu budak. Aing curiga budak ieu banyak geus gedena jadi orai. Budak ieu mah. Atau mana teh gadag mun unggal pengen cicing we gawena. Uga hese bin jangan gawe teh. Dah si kumaha ieu hayang gawe bener loba mah pagawean mah. Nya di be, Nya, di mana di? eta na pabrik racun tikus geuning mo. Bagian naon tah angke gawe na? Tah maneh ditu bagayana purang asaanana. Abong boga bibi teh. Arek mayahan abi mah bi teu kudu nitah gawe heula. Geus we eurat ieu bohong abi sakalian ku tambang.